أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما setelah Kangjeng Nabi Muhammad teu aya, para sahabat teu aya, tabiin teu aya, diangkat ku Gusti Allah. Kumaha Allah? Imam Syafi'i diangkat. Narfa'u darajati man nasya. Kaulah menghendaki Syafi'i supaya naik di permukaan bumi untuk menjadi pelita hati. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, kehendak kaulah cek Gusti Allah. Beres, Tuhan Syekh Abdul Qadir diangkat ke permukaan bumi untuk menjadi penenang, untuk menjadi pelita hati. Kumaha kula bae cek Gusti Allah, ulah nyaon-naon sia mah. Tuturkeun cek Gusti Allah. Belah dieuna wala para wali sanga, Islamkeun Indonesia wahai para aulia. Cek Gusti Allah, maneh teh kuai geus jadikeun kakasih. Islamkeun. Perang berbagai kerajaan-kerajaan dengan kerajaan nu aya di urang. Lain perjuangan leutik. Wali sanga berjuang di urang teh melawan Majapahit, melawan berbagai permusyrikan. Diteruskeun ke Banten ka dieu Tuan Sultan Banten Syekh Maulana Hasanuddin. Boh, perangna luar biasa. Kumurni hatena. Kehendak Allah narfa'u darajati man nasya. Tidinya terus ka belah di tek angkat deui Syekh Nawawi. Dunia oyang ayana Syekh Nawawi. Ketika tarung di Mesir, ketika tarung di Mekah, Nawawi nu leutik, urang Jawi, tetapi kemampuanana luar biasa. Nyahoeun dunia kabeh sebab kumpul kabeh di Mekah, Turki, Yaman, Mesir, nyahoeun kabeh, Irak, Iran. Ketika muncullah Syekh Nawawi tanar Ajawi, muncullah dengan berbagai karangan-karanganana, diakui dunia Syekh Nawawi teh narfa'u darajati man nasya. Beres Syekh Nawawi, Syekh Astawi caringin untuk Banten mah luar biasa. Jawa ka ditu Kiai Hasyim Asy'ari untuk Jawa luar biasa. Ka dieu ka tengah, terus Kiai Muslim Meranggen Demak luar biasa teh. Narfa'u darajati man nasya. Belah dia natet aya Abuya Dimyati Cadasari, aya Ki Bustomi lumayan, lain lumayan pohara tata waridat. Alhamdulillah kiaina arasup Golkar. Ya Allah ya Rabbi, teu kadenge kurang jituna dakwah. Ja Abuya mah cicing bae tapi loba jelema anu sujud, mun carak sujud mah di hareupeunana. Di dia almarhum ja biasa bae kadeleuna mah, tapi masya Allah aya sabarapuluh mungkin ratus asup Islam di leungeun almarhum. Coba eta biasa bae korenganan melalui batin tadarru jeung tafakur ka Gusti Allah. Memang saatna model kitu. Nah, nu mantak Gusti Allah teh mere cara dakwah teh disesuaikeun jeung kaayaan kaumna. Kaum Kangjeng Nabi Musa guaraga ilmu sihirna dibere Kangjeng Nabi Musa tongkat anu ngaleuwihan tina sihir. Kangjeng Nabi Ibrahim lantaran najamin ahli perbintangan, Kangjeng Nabi Ibrahim dibere nuluhkan perbintangan. Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad jarago jasa sajana, jarago jasa bahasana ahli sastra orang Arab teh turun Kangjeng Nabi diberelah Al-Qur'an.
di zaman Kanjeng Nabi Sulaiman jelema teh mengagungkan harta saat eta diberi harta nu berlimpah Kanjeng Nabi Sulaiman untuk meluluhkan umatna. Terus bae saat-saat mana Gusti Allah deknar paudarojatin disesuaikan tinggal kuari urang teh dahaga hayang aya ulama secara nasional anu bener-bener teu pernah melirik sebelah mata kana dunia paling kedua sabelah masa etik deh ya saha ieu urang coba pantau Jawa Timur saha Jawa Tengah saha Jawa Barat Bandung saha Banten saha nyebrang kurang ka Lampung saha oh barang di Lampung gede bener aya gajah malulu nah nyebrang urang ka Kalimantan urang nyaho di Sambas teh di dinya teh wah pabrik wali-wali Allah Ki Khotib Sambas orang Kalimantan berarti di Kalimantan sorangan kerajaan Kalimantan sorangan adalah wali-wali Allah teropong kurang kuari ka Kalimantan mana wali-wali Allah na ulah cerita wali halanan ulama anu muncul anu narfa'u darajati man nasanu ku urang kadeuleu ku mata kasat urang mah halanan can aya Malaysia orang nyebrang kadinya setik di Malaysia coba baheula teh aya Habib Abdullah di Malaysia teh anu ketika kahuruan jadi deui tokona teh pateuh we kuari nah ieu di Malaysia nyebrang urang coba ka ditu ka Thailand jadi Thailand teh aya pengarang amil di Thailand eta nu kurang dibaca teh eta amil ilaman law mila pinah wibiatu amilin pan karanganna karangan lain urang Indonesia eta teh urang Thailand coba deuleu ku di Thailand cangcing-cung kuari coba eta pan lain lalagaan dibaca pan ku urang ya Allah ya Rabbi dimurodan ku Syekh Nawawi nyebrang urang ka Korea kuyak malulu di Korea terus nyebrang dunia urang ningali sekup letik sekup gede mana kuari ketika aya Osama bin Laden pohara dunia ngageter dunia teh aya Saddam Hussein kitu emang Allah mah nyieun tokoh-tokoh teh nu bakal ngagempur kafir teh ngageterkeun dunia ketika naik Saddam Hussein jelema nu lahir ke alam dunia ku simpati-simpatina dingaranan Saddam Hussein sanajan kuarina eueuh kumisan jeung kunyin Saddam bae sabaraha ribu saat eta 1000 manusia di dunia nu terdeteksi langsung dingaranan Saddam Hussein nang saha eta simpati kitu lamun lain nang Allah moal bisa dijorekeun ku Amerika jelekan jorekeun tetep bae kaluhur bae sebab naon melawan kafirnya dengan perekonomian dilawan ku persenjataan siapun jasa eleh menang lain urusan Allah nu boga urusan berlanjut datang ka kuari nu mantak apakah kuari peperangan Irak jeung Amerika teh bisa dicicingan ku Amerika teu bisa satu jengkal tanah Irak tidak akan diberikan kepada Amerika kitunya nama tah sumpahna satu jengkal tidak akan bisa selama masih kena ada manusia-manusia di Irak tidak akan diberikan cenah-cenah nyeun anyar kedutaan bikin aja untuk kemaslahatan nyieun nyanakan di ditu dan lain sebagainya gedung-gedung dan lain sebagainya pertahanan lagi ieu cek urang Irak tidak masalah kayak di bom ieu ku kami tenang bae tah urang Irak teh boga kos kitu Masya Allah iyalah negara 1001 malam Vina Panduwinata atau ngokos itu nyete siapa tuh nyaho sarige ya mana ya ataina Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajat kami ngangkatkeun darajat manasa ka jelema nu kami dikehendaki inna rabbaka hakimun alim sanyana pangeran anjeun Muhammad maha bijaksana dina dadamelanana alimun maha uninga bi khalqihi terhadap makhlukna rusak kuari dunia khususnya Indonesia kehendak Allah gula bingung kehendak Allah kabeh tenang urang salat kehendak Allah kabeh ge alimun maha uning hakimun maha bijaksana jalamun ku Allah diendeukeun mah aya hiji jelema nu gagah meureudanan siap ngalawan bangsa-bangsa nu brutal brengsek atuh mah kawasa Gusti Allah ngan henteu bae heurana
encan wayah engke mah geus wayah mah keluar ti pertapaan nyana langsung aya di luhur awang-awang kaula cek manehanana ieu adalah turunan Ki Sempar antum atas tapa di Gunung Karang tas neulean sumur 7 batur kula aya 3 hiji si Udel kadua si Gareng kaula ngaranna si Cepot ya ieu bakal emang gitu pewayangan eta adalah suatu lambang-lambang manusia anu keur berjuang kumalandang di alam dunia anu jadi Semarna anu jadi Cepotna anu jadi Garengna anu jadi Gatot Kacana anu jadi Samiajina anu jadi tuh siapa nyaho bae Dorna cenah ese tok nonton mah kos kadari itu bae cenah kieu nyaho aing mah nyaho ge di kitab campur jeung nongton setik aya kitab lah moal aya lamun lain di kitab perwalian dibuka di dinya Semar asilna tina Samir bahasa Arab eta teh kos kitu teh aya hiji-hijina secepotna nu eta pan ku urang teh osok dihadiahan lamun urang hadiahna teh kitu sangyang wenang sangyang wening dan lain sebagainya eta anak Kangjeng Nabi Adam ke kuku lamun dicaritakeun dina ilmu perwalian Nur Cahyo dan lain sebagainya kadina terus kadina aya duwi eta kan dibedakeun ngaranna doang anak Kangjeng Nabi Adam na diganti ngaranna terus Kangjeng Nabi Sis kan diganti ngaranna ieu teh dek diasupkeun kana perwayangan jang naon jang ngalambangkeun manusia-manusia nu hirup Ki Haji anu ngredit ieu contona Kiai Agung aya contoh-contoh dilambang-lambangkeun masyaallah teman-teman kudu nyaho engke cara-carana ieu sinom ieu kinanti ieu terus kabelah dia